Mata magna wahai bulo harap berjuang musuhkan dan Amerika gerak Islam menang si Gatot telentang musuh menempur kalomang bangsa urang tema. Oh, eta teh bahasa baheula nyabahnya, bahasa perjuangan. Bulak balik kumaha silat ibarat kitu kitu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Putra Sunda. Kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya, dan saya akan mengunjungi sebuah rumah yang sangat terpencil yang berada di sana. Dan kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia karena di antara saudara-saudara kita banyak yang masih belum mengerti dan juga tidak paham sama sekali ya. Jadi karena banyaknya permintaan, saya hari ini akan menggunakan bahasa Sunda. Dan di sini saya berada di kampung Selaawi, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Baraya Putra Sunda, di sini ada salah seorang pejuang ya yang usianya hampir 100 tahun, yaitu Bapak Karja ya, atau dipanggil Bapak Sukarja. Nah, kita lihat-lihat ke sini sahabat-sahabat dan kita ngobrol-ngobrol. Nah, Baraya Putra Sunda, ya inilah suasana lokasi atau tempatnya, dan ini rumah anaknya Bapak Sukarja, dan kita nanti akan menemuinya untuk silaturahmi dan sedikit ngobrol-ngobrol tentang pengalaman semasa beliau masih muda dan masih pejuang katanya di 3 zaman, yaitu zaman Jepang, Belanda, dan juga zaman penjajahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol nanti di sana Baraya. Nah, jadi Baraya di sini Bapak Sukarja itu hanya 3 rumah ya bersama keluarganya, anak-anaknya, anak menantunya di sini. Jadi di sini hanya 3 rumah termasuk rumahnya Bapak Sukarja sendiri. Nah, kita sudah semakin dekat ya. Nah, sahabat, inilah rumah yang terakhir dan kita sekarang akan menuju ke rumahnya Bapak Sukarja. Mudah-mudahan beliau ada, tapi menurut keterangan warga beliau jarang kemana-mana ya, hanya di sini aja, dan paling bertani, beliau hanya bertani di sawahnya ya. Nah, ini jalan untuk ke rumahnya Baraya, dan kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan beliau lagi ada di rumah ya, nggak bepergian ke sawah ataupun ke ladang. Waktu kapungkur abah zaman Jepangnya nyuju zaman Jepang abah kantos ngiring istilah kan kapungkur mah zaman teh nu disebatkeun pager bitis. pagar bisnis mah yo zaman gorombolan dah mah. Oh, jantan beda benten deui sareng zaman Jepang mah. Yang Jepang mah kapungkur. Oh, jantan saat acan Belanda teh Jepang heula gitu bah. Jepang. Oh, Jepang heula saat acan Belanda teh. Belanda mah palidinakeun gitu. Heg gorombolan bangsa kieu yo. Oh, mohon. Tah bah anu disebatkeun gorombolan teh eta teh bangsa urang-urang keneh. Anu disebatkeun pengkhianat meureunnya gitu tah. Oh. Mata magna wahai bulo harap berjuang musuhkan dan Amerika gerak Islam menang si Gatot telentang musuh menempur kalomang bangsa urang tema. Oh. Kan hayang ngajajah munten teh bumi hayang nyeun di bumi di tengah ieu mah kumaha damel kiatnya. Damel Jadi, negara. istilah Sunda nama meureunana hayang ngadegeun negara di jero negara gitu. Oh, gitu. Bumi teh mah hayang ngadegeun di bumi nya lah. Anu disebat gorombolan teh. Gorombolan teh bangsa. Ieu
Jangan eta mah teu kalebet istilah mah teu kalebet penjajah nya anu kitu mah lebetna gorombolan gitu. Penjajah sareng gorombolan teh benten gitu nya. Benten bangsa Ai penjajah mah bangsa deungeun, ai gorombolan mah bangsa urang. Bangsa urang Sunda. Oh, nya. Eta Eta bah sapertos gorombolan zaman baheula tah istilahna mah tumpurna ku zaman naon tah? tumpurna teh ku bangsa urang Pagar betis. abdi oge ka di Gunung Galunggung teh menang 3 dinten 3 wengi Anu disebat pager bitis teh. pager bitis pager sisir. Nah, pager bitis mah ngajaga di jalan. Geus aya kalaparan pager sisir. Oh, eta teh benten pager bitis sareng pager sisir teh. Benten. Oh, benten. Pager sisir mah anu ngaperta gunung-gunung. Anu milarian gitunya. Oh, eta mah. Anu aya teh kieu ka kieu jang. Oh. Sok ngadongeng kieu aki-aki. Iya, Bah. Sejarah. Soalna ayeuna mah kan sejarah anu kedah diangkat. Jadi istilah nama saur paripaos ceuk sepuh baheula mah anak incu urang teh kudu apal mana gorombola, jadi mana lawan mana kawan gitu. Upami ceuk bahasa gaya zaman nama. gorombolan aki-aki mah saminggu sakali latihan. Oh, abah ge kan tos ngiring latihan dina zaman eta teh. Di zaman gorombolan mah ye tangkis kiri, tangkis kanan, musuh belakang, katokan, kolot, pokor, mendata. Oh, Nah. eta teh bahasa baheula anu nyabahnya, bahasa perjuangan. Bulak balik kumaha we silat. Ibarat Oh. kitu kitu. Itu akeh kote sepikun kieu. Ayeuna teh abah teh yuswa teh 80. 80 Langkung palingnya. langkung 80 langkung Masya abah teh. karena 85 mau. Tah abi ge nya kasebatkeunana wantun naros teh moal pati-pati abdi wantun naros ka abah lamun ku abah teu kajamanan gitu. Matak abdi naros oge hoyong terang da abi mah istilahna mah mun ceuk Sunda kasarna mah budak ayeuna gitu tah abdi mah. Urang kali Iya, jadi istilahna mah aya abah urang dongeng kali baheula teh. ayeuna mah jadi parinter aya kapungkur mah bujeng-bujeng sakola, mun sakola teh mah da magrib geus aya dudukan, magrib geus aya dudukan. Masa. Oh. Jadi eta teh anu model di pendudukan kampung. Itu ngalah pangarti Oh. kapungkur mah ku kasieun oge. Nya. Berarti bapak teh ngalangkungan sabaraha ieu dua zamannya, zaman Jepang sareng Belanda. Oh, ngalangkung. Tilu jeung gorombolan. Mohon. Ngalangkungan tilu zaman lah bapak teh istilah nama. Oh, ngiring berjuang teh dina tilu penjajah lah termasuk gorombolan. Oh, mohon. Aya gorombolan bangsa urang gitu. Gorombolan mah bangsa urang asli nama gitu Pak. Oh, mohon. Jadi istilah mah upami ku zaman Aya ngadang dosan deui negara di tengah negara sama bangsa urang. Mohon. Lihat sudah. nya, jadi istilah nama bapak teh dina waktu zaman harita mah zaman gorombolan kapalih dieuna siga namanya. Tos bapak ge tos dewasa sigana teh. Wah, tos kagalunggung kapan? Abdi mah 3 dinten 3 wengi. Nyeetkeun gorombolan eta. Oh, mohon. Berarti lokasi-lokasi di Galunggung teh bapak mah terang panyumputan-panyumputan. Matak mah kiat aya umur mah kae. Jadi tos tilu zaman we bapak mahnya istilah nama. Oh, mohon. Tapi alhamdulillah ayeuna masih kene sehatnya Pak. Tos merdeka, urang teh kantun menikmati kemerdekaan ayeuna mah. Matak Mang Uji Puspahyang sana urang asupkeun ieu naon atuh. Veteran Wah, Mang Uji naon ceking lain. Ngabela negara jeung masyarakat oge bangsa saking eta mah naon sarua jeung ngolo cek abdi teh kitu kapungkur teh. Oh, bapak teh bade dilebetkeun veteran, upami ayeuna mah veteran teh naon tentara gitu atanapi kumaha tah? Veteran teh tolong digaji. Oh, Gaji sana pabelu abdi mah alim. jadi bapak mah murni teh berjuang we kanggo rakyat gitu. Janten kawitna abah ti mana atas sate acan nyaung lah upami istilah Sunda nama teu acan linggih di dieu gitu, ngalaman di lembur mana gitu. Di lembur Karanganyar, ieu kala nini. Oh, ngumbara heula di emak. Jelas
Iya lembur iya mah. Oh, ai lembur abah nu asli mah ti dieu pisan. Iya. Oh, ti dieu pisan. Mohon. Mung ayeuna teh dugikeun ka sepuh ge betahna di dieu we nya teu acan kantos ka mana gitu. Acan, sekali gitu. Mung ngumbarana mah di emak hungkul. Oh, mohon. Sekali begitu suka kemana-mana. Abah di Yuswa anu atau 80 tahun langkung ayeuna masih keneh kiat macul di Serang gitu di sawah. Kun budak hidup we ka tengah jam dieu. Oh. Tapi sapertos mapah di nu nanjak mah masih keneh aya kiat gitunya. Itu mah ngadampak gitu. Mohon. Pan ai sepuh baheula mah aya istilah kieu anu sok nyeker teh acan anu mata karariat mah geuning. Zaman nyeker mah abdi mah da tukang kuli. Di Bobos nanggung pare 42 kilo papa. Di daerah mana eta teh, Pak? Bobos Taraju. Taraju. Luh, Pe eta perjalanan sabaraha jam Mbah ti Taraju ka dieu? ini jam 12 peting dugi kalembur Isya. Luh. Nanti ti jam 12 wengi dugi ka dieu teh Isya deui. Isya. Berarti hampir sadinten sawengi nya, Bah. Loh. Eta teh bari manggul pare. Nanggung 44 kilo di kilo di ajaran. Aya mobil. Oh. Waya namanya. Eta pati tingawitan ieu aya bumi ayeuna kan tos 3 nya di palih dieu teh. Tingawitan Bapak mah Abah mung hiji panginten Abah hungkul ieu. Oh, Da ieu murang kali. Oh, ka ieu mah murang kali ka dieu teh nu 2 mah. Oh, mohon laras. Da sadayana mah 5 aki-aki. Di Serang hiji, di nya Kadupana hiji. Oh, murang kali teh gitu. Di Serang Banten atau napi? Oh, di Serang ieu. Nah, Baraya Putra Sunda, itulah perbincangan kami dan sedikit berdongeng ya Bapak Sukarja tentang masa lalunya, masa di zaman penjajahan. Sekarang saya saatnya undur pamit. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.